salakina eta kakasih Allah. Alah boro-boro nyarekan keheul we hate ruksak manehna. Jalma mah keheul we kakasih Allah, boro-boro nyarekan, mangkali wajikan sok nyarekan nya. Sok gegelen masuk. Tapi da bukan teh nyahuan wali dihampura we ku Allah bantu. Gitu. Mentak ulah apaleun. Mun apaleun cilaka. Urang oge ka guru teu apal wali. Tuh sugan guru aing lain wali itu. Mun apal urang teu nyumpuanan hakna ruksak urang. Coba nu ngamusuh ka wali keheul hungkul ulah ngucap goreng, ulah milaraan, ulah bahasa goreng. Keheul we hate. Ruksak. Dunia ruksak, umur ruksak, awak lagi ruksak. Umur lagi ruksak. Maon. Mata untung urang tadi bere nyaho. Urang tenang we disangka babaturan urang pada sok udud jeung urang bareng. Mun apaleun wali babaturan urang eta apal wali, urang teu ngabere mikeun hakna, keheuleun Allah ka urang. Jadi benu Allah. Nu mata urang teh nyaho wali teh eta teh latif Allah. Welas asihna Allah ka urang nepikat teu dibere nyaho wali. Lamun apal wali mah wah kahormatanana teu dicumpunan kurang murka Allah ka urang. Ruksak urang, dunia na akhiratna ge ruksak. Mantak tingalikeun rek nu kumaha we ngamarusuh wali mah ruksak. Mun pasentrena gede ngamusuh, leutik teu diararah santrina keuna. Agamana ruksak, hartana ruksak, awakna ge ruksak.